Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Ya. Husnul a'mal utawi baguse piro-piro amal iku nataiju husnil ahwal, piro-piro buah baguse piro-piro tingkah, piro-piro tingkah ati. Wa husnul ahwali lan utawi baguse piro-piro tingkah ati iku minat tahaqquqi, saking mantep, saking tahakkuk mantep fi maqamatil inzali, ing dalem piro-piro makom inzal, makom kang temurun saking Allah. Ya Allah, urang dina amal, ya, dina amal anu ditingali ku Allah itu kualitasna sanes kuantitasna, ya. Dina amal itu anu ditingali ku Allah, anu ditilai ku Allah kualitas sanes kuantitas. Anu ditingali ku Allah nilaina sanes seueurna. Anu ditingali ku Allah naha amalna teh aya ruhan atawa teu aya ruhan. Sabab loba amal, ya, sabab loba amal, ya, kaseseueurana urang diamna amal, amalna teh lir ibarat rorongkong, lir ibarat naon babatang bangke eueuh ruhan. Tah sae teu saena amal tangke gumantungna kana hate, ya, gumantungna kana hate. Amal diterima teu diterima anaku Allah itu gumantung kana kualitasna eta amal, gumantung kana naha aya ruhan atawa henteu aya ruhan dina eta amal, ya. Ya termasuk ke urang dina amal duniawiyah, ya, dina amal duniawiyah eta gumantung ke kana berkualitas teu amalna atawa henteu. Moal dina bab usaha, ya, usaha urang ngahasilkeun atawa teu ngahasilkeunana kana duit, model mang eta mangsa orang Cipereng teh santri baru. Allah. Itu tergantung kualitasna urang dina usaha. Lain seukur getolna wungkul tapi kualitas teu, berkualitas teu usahana, kasabna urang. Allah, ya. Ya kahiji heula ye urang dina amal nu hubunganana jeung Allah. Tah husnul ahwal, ya. Husnul a'mal, alusna amal
alusna ibadah urang, amal ibadah urang, amal kataatan urang, alias diterima atau teu diterima anaku Allah, ya, alias nah amal eta teh jadi asbab urang bagja atau cilakana. Ya Allah Rabbi Karim. Nah make kadinya sabab ayanya amal ibadah tapi ngajadikeun cilaka. Amal ibadah, amal kataatan dohirna, amal ibadah dohirna, amal alus dohirna, tapi jadi asbab orang cilaka. Itu tos dinas ku Allahnya. Aya dina nasna Allah. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, kacilakaan narakawel bagianana pikeun jalma anu sok salat. Ya Allah, ya. Paur we urang paur. Salat urang, ibadah urang tapi jadi asbab urang asup kana narakawel. Jadi asbab urang cilaka. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Narakawel bagianana alias cilaka jalma-jalma anu sok salat nyaeta jalma-jalma anu dina salatna poho ka Allah. Ya Allah, ya. Aya. Itu terus dinas ku Allah, Ya, termasuk orang dina dzikir wiridan, dohirna dzikir wiridan itu. Ya. Din asalna dzikir wiridan itu, ya, di wiridan wabil khusus dzikirna itu amal anu paling cepet ngadeketkeun urang ka Allah. Amal anu paling hebat ngadeketkeun urang ka Allah. Adzikru aqrabu turuq ilallah. Dzikir itu jalan terdekat, jalan tercepat menuju Allah. Tapi terkadang justru ku dzikir jadi ngajauhkeun ti Allah. Ya Allah. Ya. Ku wiridan ngajauhkeun urang ti Allah. Ya, termasuk dina amal secara umum. Kan amal secara umum itu taqarrub. Ya. Urang diparentahkeun amal kataatan, amal kasayan ku Allah itu pikeun taqarrub, pikeun ngadeketkeun diri urang ka Allah. Ya, al a'mal kulluha li taqarrub. Sakabeh amal dohir itu pikeun ngadeketkeun diri urang ka Allah. Tapi faktana terkadang bahkan mungkin kalau lobaan justru amal eta lain ngadeketkeun ka Allah tapi ngajauhkeun ti Allah. Ieu nu kudu hati-hati urang. Ya. Tak husnul a'mal, alusna amal. Ya, alusna amal. Alias ditarima na teu ditarima na, tidak diterima atau teu diterima na ku Allah. Jadi alat deket atau teu ngadeketkeunana ka Allah. Jadi alat wusul atau nambah teu jadi alat wusulna ka Allah. Ya. Bagusna amal jadi alat deketna ka Allah. Jadi diterima ku Allah, jadi asbab wusul ka Allah. Ya. Min nataiju husnil ahwal, buah tina alusna tingkah hate. Jadi alusna amal teh kumaha kondisi hate urang. Ya. Kumaha kondisi hate urang. Ya mata ke dina amal ibadah, ya, itu diklasifikasikeun di kelas-kelas. Secara garis besarna
kabagi 3. Aya amal kelas abidin, ya. Aya amal kelas abidin, aya amal kelas salikin, aya amal kelas arifin. Ya. Amal kelas abidin itu amal anu dina amalna tujuanana aya salianti Allah. Ongkoh yang hareup ka Allah, ongkoh karena Allah, tapi aya tujuan salianti Allah. Model kumaha? Model jalma dina amal dina ibadah hayang asup surga, hayang salamet tina neraka. Daek wiridan, daek dikir, hayang kabayar hutang. Ya? Aduh ya Allah. Daek dikir, daek wiridan, hayang lancar usaha. Aduh ya Allah. Ya Allah, ya ngamal daek ngamal jawakil teh eta we hayang kabayar hutang, hayang lancar usaha, hayang beres masalah, nya hareupna mah ka Allah. Kan aya tujuan salianti Allah. Eta jalma dina amal kelas abidin. Ya. Allah Nabi Karim. Tapi untunglah masih untung keneh. Si alhamdulillah yang alhamdulillah. Untung teu ibadah ka ditu kan ka Gunung Wayang ya, ka Gunung Padang ya. Allah. Ya. Kadua, aya jalma dina amal itu kelasna kelas salikin. Ya. Kelasna kelas salikin. Nah, walaupun kelas salikin dina amalna, dina ibadahna, dina wiridanana hayang Allah. Hayang wusul ka Allah. Ngan aya hanya kalan kene. Masih keneh aya rasa dirina amal. Dan masih keneh aya rasa dirina. Asa urang, asa keneh urang nu wiridanana, asa keneh urang nu amalna. Hayang nama geus hayang Allah. Ngan masih keneh boga rasa dirina amal. Ya. Masih keneh boga rasa beh dituna dirina ngarasa repot, ngarasa pakir. Butuh ka Allah, butuh ditulungan ku Allah, tapi aya keneh ngarasa repot itu. Ngarasa pakir. Nah. Ya. Allah, orang masuk kategori nu mana? Tanyakeun kana diri urang. Katiluna. Allah. Aya nu kelas dina amal teh kelas ya Allah arifin. Kelas ahli ma'rifat. Lamun para ahli ma'rifat itu dina amalna ya, para ahli ma'rifat dina amalna tujuanana estuning Allah tok. Ya. Bari teu boga rasa dirina amal. Nah. Ya. Tujuanana dina amalna, dina ibadahna Allah hungkul. Nu dipikahayangna ngan seukur Allah hungkul. Bari teu boga rasa dirina amal. Tenggelam dina lautan tauhid. Ya, istighraq bi wahdaniyatis somad. Tenggelam dina lautan tauhid. Nu kasaksinina Allah hungkul. Ya, bahkan beh ditu nama teu boga kahayang, teu hayang Allah Allah acan ta para ahli para arifin mah beh ditu nama. Kahayang we. Nyaksikeun Allah hungkul. Otomatis ketika nyaksikeun Allah hungkul teu aya kahayang.
Urang masuk kategori nu mana ya? Ya. Allah ta ya, ta husnul amal eta urang dina amal urang ta bagusna amal urang eta tapi kana tingkat mana eta? Nah tingkat abidin, nah tingkat salikin, nah tingkat arifin. Tadi tinggal ku Allah itu eta. Ya udah tinggal ku Allah teh urang ibadah atau napi amal teh kelas anu mana? Ya Allah. Power we nya. Ashabus simal. Allah, power we ashabus simal. Kumaha ashabus simal teh? Teu hayang Allah Allah acan teu karena Allah Allah acan. Aduh, hayang nate ku ibadah teh hayang eta we, hayang kapuji ku batur. Ya Allah. Ya. Allah. Ya. Ta husnul a'mal, bagusna amal. Nataiju husnil ahwal. Bagusna amal itu buahna tina bagusna kondisi hati. Ya. Nah dina amalna ye urang dibarengan ku syukur. Nah amalna dibarengan kayak amalnya jalma teh dina naon. Nah dibarengan ku syuhudut taksir. Ya. Nyaksikeun lalawora diri dina amal. Aya jalma dina ibadah dina amalna dibarengan ku nyaksikeun lalawora dina amal. Ya Allah. Ya. Aya jalma dina ibadah dibarengan ku syuhudul minah, nyaksikeun bahwa ibadah na anugerah ti Allah. Ya Allah. Berang tu ka mana teh? Ya. Allah. Ya. Amun jalma nu suhudu taksir, boga masih kena boga rasa dirina amal. Biasana ye jalma anu boga rasa dirina amal paling alus, ieu paling alusnya. Paling alus dina amalna dibarengan ku suhudu taksir. Paling alus eta. Dina ibadahna dibarengan ku suhudu taksir, boga rasa dirina lalawora dina ibadah. Paling alus. Eta saur Imam Al-Wasiti, saur Imam Abdul Fatah Al-Wasiti itu ketika orang dina ibadah, orang getol ibadah ya. Tapi masih keneh dibarengan ku suhudu taksir. Dibarengan masih keneh boga rasa lalawara dina ibadah. Maka ibadah nasarua jeung penyembah berhala. Kal majusiyah mahdoh cenah Imam Abdul Fatah Al-Wasiti. Masih dina ibadahna seperti majusi, penyembah matahari, penyembah berhala. Allah Rabbi Karim. Ya. Jadi sealus-alusna. Ya, sealus-alusna biasana umumna ya. Ditarikan mana? Sealus-alusna jalma anu dina ibadahna dibarengan boga rasa dirina ibadah paling alus nepi kana suhudu taksir. Paling alus nepi kana boga rasa lalawara dina ibadah. Sur ahli tahqiq, sur ahli tauhid di antawisna saur Imam Abdul Fatah Al-Wasiti. Itu jalma anu dina ibadahna boga rasa lalawara dina ibadah itu kal majusiyah mahdoh, seperti majusi bolongkotan. Seperti majusi murni, seperti penyembah berhala murni. Allah. Bahaya ya, bahayanya. Bahaya. Bahaya. Tak kudu ditaekeun ku urang. Dina amal ku dibarengan minimal kana syuhudul minah.
Ya. Syuhudul minnah, nyaksikeun amal ibadah urang adalah anugerah ti Allah. Ya. Lamun syuhudu taksir engke teh lobana teh dina ibadah teh tobat jeung tobat. Lolobana teh ceurik we kitu ka Allah teh. Ceurik ku ngarasa loba dosa. Eta itu syuhudu taksir eta efekna eta. Ya. Ceurik ku ngarasa loba dosa, ceurik sieun asup neraka. Ceurik sieun teu asup ka surga. Ya Allah. Takut ditaikeun kana syuhudul minah. Nyaksikeun minahna Allah. Nyaksikeun anugerah ti Allah. Talamun jalma dina ibadahna nyaksikeun minah Allah, anugerah ti Allah, dina ibadahna loba syukur. Sok sanajan teu pira dina ibadahna tapi selalu ngarasa loba, selalu ngarasa bahwa eta ibadah teh minah ti Allah. Maka manehna selalu syukur. Sok sanajan dohirna teu pira dina ibadahna. Sok sanajan cek bahasa nu kedul nama salat subuhna dikalohorkeun. Padahal manglalan. Itu. Sabab naon nyaksikeun anugerah Allah. Sok sarjan salat subuhna dikalohorkeun tetep we alhamdulillah. Sabab loba eueuh minah ti Allah, bujung-bujung salat dina awal waktu, salat dina waktuna, salat di luar waktuna ge moal bisa. Tah eta jelema nu suhudul minah. Ya. Bunga we, kumaha ge. Bunga seneng. Dina ibadah diberikan ku bunga, ku seneng, ku syukur. Nah, ya. Allah. Ya Allah. Aya jalma ke dina ibadah itu dibarengan ku mahabbah. Ya. Itu nu paling tinggi aya, nu dibarengan ku mahabbah, ku cinta. Ya, ku cinta. Model Siti Robiah Al-Adawiyah, para wali-wali besar itu rata-rata dibarengan ku cinta dina ibadahna. Ya. Syuhudul mahbub, nyaksikeun dat Allah anu dipika cinta. Dina ibadah teh terus rasa bercengkrama dengan Allah. Rasa bermesraan dengan Allah. Genanya ya Allah. Dina ibadah teh serasa bercengkrama dengan Allah, serasa bermesraan dengan Allah. Kusabab nyaksikeun dina ibadah. Nah, nyaksikeun bahwa ibadah eta adalah komunikasi jeung Allah. Komunikasi dengan Sang Kekasih. Allah Rabbi Karim. Ya, itu makom paling tinggi itu, makom tertinggi dina ibadah itu eta mahabbah. Ya. Jika siap ahli mahabbah itu ya, teu hayang asup surga, siap diasupkeun kana neraka. Ya. Teu hayang asup surga, siap diasupkeun kana neraka. Nu dipikahayang nanaon? Nu dipikahayang dengan seukur pertemuan dengan Sang Kekasih, dengan Allah. Allah tinggal sampai ke mana ya tata? Allah Rabbi Karim, ya. Berarti sampai ke mana? Saya tanyakan itu karena hati urang. Ya. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah ya. Tawakal, nah aya da mendina wakom mahabbah. Tina hatena. Ya. Sabab dina hati itu aya tingkatan-tingkatan. Aya tingkatan-tingkatan.
Nah hatena aya dina makom tobat, nah aya dina makom syukur, nah aya dina makom haub sieun ku Allah, nah aya dina makom roja selalu berharap ke Allah, nah aya dina makom tawakal ya, selalu iktimad tetegenan ke Allah, nah aya dina makom mahabbah, makom cinta ke Allah. Nah gitu orang dina ibadah gitu ya. Secara besarna nah orang dina ibadah teh tadi teh. Nah orang dina ibadah dibarengan ku suhudu taksir jadi loba tobat, loba istighfar. Nah dibarengan ku makom dina makom syukur, selalu orang syukur nyaksikeun anugerahna Allah. Ya. Nah orang kayak dina makom mahabbah nu paling tinggi. Tak kondisi hati orang gitu. Ya, Allah Rabbi Karim. Nah, alusna amal kumaha alusna tingkah hati. Wa husnul ahwal nataiju minnat tahaqquk fi maqamatil insan. Alusna hate ya, jadi alusna amal kumaha alusna hate. Cek bahasa lempengna mah gitu. Alusna amal kumaha alusna hate. Alusna hate kumaha kamakrifatan. Kumaha ma'rifatna ka Allah. Kumaha kadar dina nyaksikeun Allah. Kumaha kadar wauh ka Allah, kumaha kadar paham ka Allah, kumaha kadar dina nyaksikeun Allah. Tah iya. Ya. Sami model dina pagawean dohir kayak gitu, model dina bisnis, dina usaha gitu. Kan dina usaha ya, lamun dina bab usahanya, urang teh numpat kana bab usaha heula ya. Usaha bab nu ngariung loba tukang usaha gitu, loba hutang. Loba nu harese duit ya. Allah Rabbi Karim. Gitu dina bab dohir kayak gitu. Ya lamun dina bab usaha ya. Kan aya jelema nu usahana make otot, make tenaga. Aya jalma nu usahana make otak. Aya jalma nu usahana make hate. Cing. Perbandingan hasilna gede mana? Nu make otot jeung nu make otak. Ya. Hasilna gede keneh nu make otak. Tah komo lamun nu usahana make hate. Tah para wali itu usahana make hate. Gitu. Lamun anu make otot eta mah anu kurang pendidikan formalna. Gawean teh make otot. Anu make otak anu rada luhur pendidikan formalna, anu make hate itu para wali. Maka bakal otomatis anu make hate itu hasilnya bakal leuwih gede tibatan anu make otot, bahkan tibatan anu make otak. Jadi ki maksadna ye, maksadna walaupun orang ieu tukang secara dohirna make otot atau make otak, wayahna kudu dibarengan jeung hate urang dina usahana. Gitu. Wayahna dina kasabna kudu dibarengan jeung hate. Supaya hasilna maksimal. Lamun secara teori mah kieu, lamun secara teorinya. Tesis lain tesis Madudin ya di sini. Abdi gaduh tesis ya. Nah, tesisna kieu. Lamun hate stabil, hate tamkin stabil, maka pola pikir orang bakal stabil. Ketika hate stabil, kalau hakadinya, ketika hate orang stabil, emosional bakal stabil. Ketika emosional stabil, pola pikir orang bakal stabil.
Ketika pola pikir urang stabil, maka pagawean urang ge bakal stabil. Moal rugi, moal bangkrut usaha teh mampir mah. Moal teh modal deui. Gitu. Jadi stabilna usaha urang, stabilna pagawean dohir urang, kumaha stabilna pola pikir urang, kumaha stabilna akal urang. Stabilna akal urang, pola pikir urang, kumaha stabilna emosional urang. Stabilna emosional urang, kumaha stabilna hati urang. Lamun hati urang stabil, emosional stabil. Lamun emosional stabil, pola pikir urang stabil. Ketika pola pikir urang stabil, maka pagawean urang nu dohir pun bakal stabil. Lamun hatena teu stabil, emosional oge teu stabil. Ketika emosional teu stabil, pola pikir tidak stabil. Ketika pola pikir tidak stabil, pagawean dohirna ge moal stabil. Paham teu? Nah, eta. Lamun dilumpatkeun kana bab duit mah. Gitu. Pura-pura repan gitu, ya. Diajarkeun kitu. Sama lain sana kudu diajarkeun ku bapak pajada bayi sidik. Para wali itu gitu. Ya. Anu diajar ku para wali itu, bahkan beh dituna ku Kangjeng Rasul, nya ku para nabi, ngabangun kekuatan yakin kahiji, kadua ngabangun kekuatan ekonomi. Sepakat teh. Itu. Sampai kalau mau ekonomi repot, yakin oke jadi ngilu repot gitu. Kadal pakru ayakuna kufron. Itu kan jelas lagi gitu. Kadal pakru ayakuna kufron. Kapakiran ngadeketkeun kana kekufuran. Terus pisan cenah teh cekal Cipereng. Aduh. Nu tatoan mah eleh. Tapi ari nafsuna mah teu bisa dielehkeun ya. Allahu Rabbi karim. Ya Allah. Jadi saling berkaitan erat antara keyakinan, kekuatan yakin jeung kekuatan ekonomi. Tah kabeh bermuarana dina hate. Ya, kabeh akarna dina hate. Dina kamaarifatan ka Allah. Sadayana ti dinya. Inna fil jasad mudghah, sur Kanjeng Rasul, idza soluhat soluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Wa'lam inna fil jasad mudghah. Kanyahukeun ku anjeun bahwa dina jasad aya mudghah. Aya sagumpal daging. Padahal mah hati itu sagumpal dagingnya, kan diistilahkeunana mudghah sagumpal daging. Ida soluhat al jasadu soluha al jasadu kullu. Ketika mudghah eta bener, maka bakal bener sakabeh jasad. Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Di mana mudghah eta ruksak sakabeh jasad. Ala wahiyal qalbu. Ala inna fil jasad mudghah ida soluhat soluha al jasadu kulluh wa ida fasadat fasada al jasadu. Allah wahi al qalbu. Eling kanyakeun ku anjeun bahwa mudghah itu adalah daging, non hate. Tak iya urang anu jarang diperhatikeun ku urang. Boh dina ibadah anu langsung hubungan jeung Allah, boh dina masalah ngambah kahirupan dunia. Termasuk tukang usaha. Ya, ini kurang perhatikan. Jadi hati konsep itu ada di hati. Ketika hatena bener, bakal selamat akhiratna. Ketika hati bener, bakal sukses dunyana. Itu. Ya. Allah Rabbi karim. Ya. Jadi gitu, alusna amal, boh amal kereng ke akhirat, atau alusna amal anu ayeuna urang di dunia hubungan jeung ekonomi misalkan, atau hubungan jeung naon wae urang
kumbuh jeung kahirupan papada manusia itu kumaha alusna hate kumaha kadar kamakrifatan urang ka Allah. Alusna hate kumaha kadar wauhna urang ka Allah. Alusna hate kumaha kadar pahamna urang ka Allah. Makrifat eta wauh paham urang ka Allah. Alusna amal kumaha alusna hate. Alusna hate kumaha kadar kamakrifatan urang ka Allah. Nah, makomatil injal itu makrifat kamakrifatan ti Allah. Nah, kayak di urang makrifat af'al, makrifat sifat, makrifat dat, kayak dina makrifat. Ya. Nah, dina hatina urang suhudul af'al, suhudu sifat, tapi suhudul asma atau suhudul dat. Nah, hati urang basiroh urang nah nyaksikeun teu kana af'alna Allah. Nah, nyaksikeun teu urang kana sifat-sifatna Allah. Nah, nyaksikeun teu urang kana zatna Allah. Baik itu. Eta. Ya Allah. Jadi kuncinya dina hate. Ngan hate itu kumaha kadar makrifat. Kumaha sir hate itu kayak dina hate itu aya sir. Ya, sir. Tah makrifat itu ayana dina sir urang. Dina hate nu pangjerona. Nah gitu. Ngan diolah dah. Ya Allah, tak aya dina sarahnanya, dina sarah sisina tinggal. Ya, luhur ya, satu acan eta latatruk, satu acan latatruknya. Nah, al-hisolul mahmudah la tansya'u qaliban illa min kasrati dzikri wal mudawamah alaihi. Ya. Nah, sifat-sifat anu alus, pagawean-pagawean hate anu alus, tingkah-tingkah hate anu alus itu jadina ya jadina min kasroti dzikri henteu jadi latan sya'u henteu jadi teu timbul ila min kasroti dzikri kecuali tina loba dikir ya dina sisina tinggal ya sate acan anu la tatruk adzikra. Wal hisolul mahmudah la tansya'u ghaliban illa minadzikri. Tingkah-tingkah anu alus alias tingkah-tingkah hate, kondisi-kondisi hate anu alus henteu jadi henteu timbul kecuali tina loba dikir wal mudawamah alaihi. Oke, teu cukup loba unggul, tapi kudu dawam terus menerus continue. Amun cek usah saat mah sapaehna. Amun cek usah saat mah. Ya. Allah, sapaehna teh iraha sapaehna. Ya, mudawamah. Ya Allah. Jadi kuncinya naon dikir. Al anwar min haisul azkar. Nur kamakrifatan itu gumantung kumaha zikir. Al anwar min haisul azkar. Yang makrifat itu adalah nur ti Allah, nur anu pamasihan ti Allah. Tah eta secara galibna hasil tina zikir. Ya, hasil tina zikir. Gitu, ya. Nah, jadi ngolahna di mana? Ngolahna dina dikir. Jadi kembali kadinya. Ngolahna supaya alus hate, ya. Supaya alus amal. Itu tina naon? Tina dikir ngolahna. Tak wayahna wegah teu wegah, berat teu berat, tu ayahna. Kudah dipaksakeun urang terus dikir anu dawam. Wayahna. Ya wayahna. Wayahna terus urang dikir anu dawam terus ya wakil, ya wakil, ya wakil. Minimal sadeu sakali aya waktu khusus anu ku urang dipake dikir yang hareup ka Allah dohir sinareng batinna.
minimal aya sawaktos minimal. Ya. Wayahna eta wayah. Sabab kuncina di dinya kuncina. Keur ngolah supaya urang makrifat ka Allah itu ya ku loba dikir. Take tina dikir, ya dikir eta bakal jadi asbab urang meunang nur ka makrifatan ti Allah. Ketika urang meunang nur ka makrifatan ti Allah, maka hati urang bakal bisa tawakal, bisa mahabbah. Tawabil khususnya ke urang itu diarahkeun supaya urang bisa tawakal. Ya, wabil khusus ya dina jalur ya wakil itu diarahkeun kana tawakal. Wabil khusus ya dina jalur tawakal, dina jalur ya wakil itu diarahkeun anak Kyai Sidik itu dibawa anak Kyai Sidik itu kana tawakal. Nah, urang mau bisa tawakal lamun hatena henteu mari makrifat af'al. Lamun hate urangna teu nyaksikeun, teu paham, teu sadar bahwa kabeh af'al Allah. Nah. Ya. Jadi diarahkeun ka dinya nya. Ya, wabil ke jalur urang ya jalur ya wakil itu diarahkeunana dibawaan ku Kyai Sidik itu kana tawakal. Langsung kana maqamatul yakin tingkatan ka-7. Jadi geus teu mikiran tobat deui sebetulna mah dina bab tawakal itu. Geus teu mikiran syukur deui, geus teu mikiran khauf deui, geus teu mikiran roja deui, geus teu mikiran zuhud deui. Jadi langsung kabawa kabeh. Ku tawakal itu bakal kabawa tobatna kabawa, syukurna kabawa, roja khaufna kabawa, zuhudna kabawa. Sabab naon? Sabab nyaksikeun nu aya kabeh af'alna Allah. Nyaksikeun kabeh nu aya eta pagawean Allah. Nyaksikeun bahwa kabeh nu aya eta gerakan Allah. Gitu, paham teh? Syukur itu ya, lamun urang nyaksikeun aya pagawean urang, ayana urang keneh bari eta teh nyaksikeun nikmatna ti Allah. Tapi lamun tawakal itu saluhurna. Atau kabeh kabeungkeut ku tawakal itu kabeungkeut. Tobatna kabeungkeut, syukurna kabeungkeut, khaufna kabeungkeut, rojana kabeungkeut, juhudna kabeungkeut. Tinggal naikeun satingkat deui kana mahabbah. Oh, teh jadi wali nanya. Allah Rabbikari. Aduh, receh pergi jadi wali paure. Ya. Daftar jadi wali. Aduh, ya Allah Rabbikari. Eta. Ya. Allah, ya mending daftar jadi wali lah. Daftar jadi wali. Kena teh hese duit. Ya, ngan memehna aya hese duit mah nya wajar eta mah. Da ulah lakona dina awal perjalanan wali nu teh hese duit gitu. Ulah lakona dina awal perjalanan para wali teh hese duit itu pasti ngalaman hese duit heula. Kan ulah eureun we ku sampai hese duitnya. Duh eureun wiridan eureun ngajina aduh aurnya. Allah la tatruk adikro. Ulah tinggal ulah eureun anjeun tina dikir. Ulah eureun ke dihandapnya kayak eta. La tatruk adikro. Kusabab tadi akarna nya asbab utamana keur ngaluskeun hate urang, keur ngaluskeun amal urang teh dikir, maka la tatruk adikro. Kade ulah ditinggalkeun dikir. Ulah kade ulah ditinggalkeun dikir. Sok sanajan urang masih kena aya perkara salian ti Allah dina hate urangna. Masih kena aya nyaksikeun aya pagawean salian pagawean Allah. Masih kena urang aya kahayang salian ti Allah. Itu la tatruk adikro. Kade anjeun ulah ninggalkeun kana dikir. Eta. Sab muarana di dinya muarana. Ta para wali itu amal pokona eta la tatruk adikro. Sok sanajan urang lain wali, ya. Sok sanajan urang lain wali, lain ahli marifat, urang turutan pagawean para wali. Urang turutan pagawean para ahli marifat. Urang usaha terus, dikir terus. Amal dohir terus, dikir terus.
terus gitu. Tak konsina dina dikir. Sanes berarti urang ulah salat. Awasnya ulah salah pemahaman ya. Sanes berarti urang ulah migawe amal kaalusan amal deui sanes. Sanes berarti urang ulah usaha sanes. Lamun teh tukang usaha ya terus usaha. Man barengan jeung dikir. Gitu. Lamun urang teh urang geus getol migawe amal kasayan, amal kataatan dohir, teruskeun bari barengan ku dikir sabab ruhna dina dikir. Ruhna dina dikir. Lamun dikirna kurang, dikirna lemah, ya kabeh bakal kabawa lemah. Bakal kabawa otomatis. Da ku Allah disettingna kitu. Disettingna ku Allah kitu. Lamun dikirna lemah, kabeh bakal kabawa lemah. Bodina ibadahna atawa dina usahana, dina ekonomina, gitu. Kan orang lamun ibadah ya, dan ibadahnya, ibadah misalkan sedekah, ibadah berat, ibadah dohir paling berat adalah sedekah. Lamun orang dikirna kurang, lebar kan warga sedekah teh. Teu wani urang arek juguhan jelema loba teh. Lamun dikirna kurang, ibadah dohir paling berat adalah sedekah. Jelema loba nu mampu tahajud, mampu duha, tapi sedekah berat. Matak dina naon dina manhaj ya wakil itu wayahna eta dua amal eta kudu berjalan dua-duanana. Dikir jeung sedekah dibarengan ku hate anu bungah. Ya, jadi sajabina salat anu amal nu umum nu biasa, ta amalan pokokna itu adalah dikir jeung sedekah. Ya. Bari hate barengan ku bungah. Bahwa kabeh geus diatur ku Allah, nah make bunga. Sabab kabeh geus diatur ku Allah, geus diurus ku Allah, geus dijamin ku Allah. Itu. Bunga bahwa urang teh boga Allah. Itu. Nah, tak seneng aja dan banyak zikir sauri Sidi. Seneng aja dan banyak zikir. Eusina tawakal itu seneng. Ya, eusina tawakal itu diantawisna seneng. Seneng bahwa orang teh boga Allah. Seneng bahwa kabeh geus diatur ku Allah, geus diurus ku Allah, geus dijamin ku Allah. Can bisa senengnyaan, pura-pura seneng. Can bisa senengnyaan pura-pura seneng. Sosanya hutang loba, duit eueuh oge. Yang hutang loba duit komo duit aya bari jeung hutang teu boga mah era lamun teu bungah teh. Allah kateung teuingan eta mah teung teuingeun ka bina-bina duit aya na pesak tapi nguluwut aing mah duit aya domba aya Mang Rahmat tapi nguluwut keneh ya Allah. Gitu. Kapan loba zaman nu kitu? Duit aya, hutang teu boga. Kusut teh beungeutna teh. Allah, Rabbi Karim. Da sieun boga hutang. Aya teu boga hutang sieun boga hutang jadi kusut. Boga duit sieun ngurangan duitna sieun leungit duitna jadi kusut. Jadi urang meuningkeun heula, mending keneh loba duit bari jeung bunga. Daripada teu boga duit ripuh. Allah Rabbi Karim. Nya boga nama sakumaha we lah sapamberean nanti Allah, nu penting bungahna we nu penting nama. Sapamberean nanti Allah na we. Ek diberena 10 juta, diberena 1 juta, diberena 100 juta, diberena saema pokona bunga nu penting nama lah. Bukan 1000 perak ke bunga we lah bunga. Allah Rabbi Karim. Kan daripada boga duit 1000 perak teu bungahnya mending boga duit 1000 perak bari jeung bunga teh. Sok. Ya duit 1000 perak teu bunga. Ya Allah Rabbi Karim. Eta husnul amal itu di dinya, ya. Alusna amal itu kumaha alusna hate.
alusna hate kumaha kadar kamaripatan urang ka Allah. Kadar kamaripatan urang ka Allah kumaha dikir urang. Itu jadi lamun dirunut mah ya. Alusna amal kumaha alusna hate. Alusna hate kumaha kadar kamaripatan urang ka Allah. Kadar wauhna urang ka Allah, kadar pahamna urang ka Allah, kadar basirohna dinanyaksikeun Allah. Tak kadar kamaripatan kumaha kadar dikirna. Itu mata kuayahna dikirna ulah eureun. Insyaallah urang sukses dunia akhirat. Ya wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Ya, demi Allah moal sukses jalma nu sukses kecuali bebarengan jalma nu sukses. Urang kan boga guru urang sukses. Ya. Walaupun urang sukses ningali guru urang sukses, guru urang deukeut can sukses, guru nu urang sukses pan gitu. Gitu we lah. Ya. Rasulullah pan sukses. Ya. Panjang bukan Rasulullah sanadna. Rasulullah fakir, pan Allah mah beunghar. Pan Rasul itu nabi teh tapi nabi nu fakir itu kajang Rasul. Fakir nage lain dipake lain ku hutang lain. Rasul fakir nage dipake duit aya dibiakeun kabeh dina ibadah. Aya harta aya langsung dibiakeun dina ibadah. Ya. Fakir nage ku sabab fakir bangkrut usaha lain Rasulullah. Ya. Tina bangsawan hartawan Siti Khadijah seep hartana dianggo ibadah dianggo dakwah. Orang mah lain aya rajen fakirna bangkrut ku sabab hutang. Ya Allah Rabbi. Tapi kan Allah mah beunghar anger. Ya, Allah mah beunghar anger. Allah maknya masih kene sieun fakir kene. Maknya cangcaya teu beunghar kene. Ilahi kaifala aku nogonian fa anna abduka lagoni. Gusti maknya abdi teh teu beunghar. Pan abdi teh hamba Gusti anu maha beunghar. Gitu ngaduana nya. Gusti maknya abdi teh loba duit. Pan abdi teh hamba Gusti anu beunghar. Lamun ayeuna can nyencan. Nyencan berarti erek. Allah Rabbi Karim. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.